Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu ngajawab salam mudah-mudahan sing geura munggah haji. Amin ya Allah ya Rabbal. Bismillahi masyaallah. La yasqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahalla lana nikah li'annaha min sunnati rasulillah wa harrama alaina sibah li'annaha min akhlaqil jahiliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Tashafa ya khairal khalqillah wal awliya bi nurika ya habiballah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah wa tabi'i tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Al-ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati ay tariqati faman raghiba an sunnati ay faman lam yuridha falaisa minni ay falaisa ala manhaji. Al-hadis maknane wallahu a'lamu bihaqiqatil murad. Para hadirin, para hadirat anu kusim kuring dihormati kalayan dimuliakan Allah. Wabil khusus keluarga besar Bapak Sahibul Hajah, Bapak Sahibul Walimah min walimati nikah, Bapak Haji Tony sekeluarga anu kusip kuring dihormati kalayan dimuliakan Allah. Mudah-mudahan kusadayana mudah-mudahan dia hajatna hajat anu barokah. Amin ya Allah ya Rabbal.
Oge mudah-mudahan putrina Bapak Sahibul Hajat anu isukan bade ditikahkeun mudah-mudahan sing dipasihan kalancaran. Dina sabakna akad nikahna urang doakeun mudah-mudahan sing dijantenkeun ku Allah keluarga anu sakinah mawadah warahmah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para hadirin anu mulia, sateacana simkuring neraskeun kana acara pengaosan kisah atanapi pembacaan riwayat atanapi dongeng hikayatna Syamsul Muluk. Sacana Syamsul Muluk. Jadi secara ringkasna Syamsul Muluk eta anak raja Hujatul Muluk, ibuna Siti Inayah. Ieu raja boga anak dua, hiji Syamsul Muluk, anu kadua Badriatul Muluk. Kulantaran katinggal ku indung ieu budak Syamsul Muluk jeung Badriatul Muluk, bapana hayang kawin deui. Ieu raja datang ka hiji awewe ka Siti Namimah. Cik Siti Namimah, abdi mah juragan teu sanggup lamun juragan kawin jeung juragan boga anak. Kulantaran ieu raja bogoh ka Siti Namimah, kawin hayang jeung Siti Namimah, syaratna ulah boga anak, terpaksa ieu anak dipikeun ka luhur gunung. Dipikeun geus nu mata ulah gagabah, ulah sok maido eta ka jelema anu bogoh nya. Sagede raja bajin ka Siti Namimah tu bogoheunana, syaratna ulah boga anak, waktu anak dipikeun ka luhur gunung. Ulah maido ngeun anu salah mah anak kalah dipikeun. Pos babari bae eta ngeun anak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bilutbi kaya Habib wa biman yunajina najatan bihil amru liman lam yulakihim fa'antalmuna yamuna yakoyati li tajaluliha aiban goyrohu inna badriatal muluk lama balagot samaniata asyarosanata fa'arodat bai'atan billabani wa qolat ya abadi uridu an taba'a ma'aka sauko. Hadirin anu mulia, sabadana Syamsul Muluk jeung Badriatul Muluk dipikeun ku bapana ka luhur gunung kapanggih ku aki-aki. Kapanggih ku Aki Suheb jeung Nini Suheb. Di urusan ti leutik nepikeun ka gedena, di urusan ti leutik nepikeun ka dewasa.
waktu Siti Badriatul Muluk dipijen ku bapakna umurna 2 tahun. Samsul Muluk anu jadi kakana keur waktu dipijen umurna 8 tahun. Jadi di umur 2 tahun di urusan ku si Nini jeung Aki Suheb umurna 2 tahun Siti Badriatul Muluk. Kakana Samsul Muluk umurna 8 tahun. Barang lila jeung lila si Nini Suheb jeung Aki Suheb ngurus budak 2 Samsul Muluk jeung Badriatul Muluk. Badriatul Muluk umurna 18 tahun. Hiji waktu Aki Suheb arek ka pasar anu maksudna ieu Aki Suheb rek ngajual susu sapi. Karena ieu Aki Suheb kasabna gawena nyaeta ngurusan sapi. Sapi diternak gede dijual, sapi ternak kai susuna diperet dijual ka pasar. Kitu jeung kitu bae Aki Suheb mah kasabna ngan cicingna di luhur tutugan gunung. Cing Aki Suheb ngomong ka si Nini, Nini isukan pan kue pasar di negara Abrohat. Aki isukan ieu rek ngajual susu sapi. Nini iya kira-kira rek ngilu moal. Cik si Aki jawab Nini Suheb moal ngilu. Nini malah Aki rek cicing bae di saung. Eta bae Nini mah titip sepaheun kambir jeung apu ulah poho. Jeung eta anak urang ta anu 2 Badriatul Muluk jeung Samsul Muluk ajak ka ditu ka pasar supaya terangeun. Terus Siti Badriatul Muluk kulantaran geus dewasa umurna 18 tahun. Siti Badriatul Muluk Pak ngomong kieu ka si Aki. Cik Siti Badriatul Muluk, mohon Bapak abdi mah rek ngilu isukan ka pasar jeung Bapak. Nyebutna Bapak karena teh nyaho ka Bapak anu aya bae marena mah. Janyahona Aki Suheb ieu. Atuh umur 2 tahun teh ya tacan ngeuh. Jadi nyahona Aki Suheb eta sebagai bapana, Nini Suheb eta sebagai indungna. Abdi rek ngilu jeung Bapak ka pasar ngajual susu sapi rek mantuan Bapak. Jawab Aki Suheb teu nanaon geulis ari anjeun rek ngilu mah. Sakamarian gelis engke anjeun ku Bapak rek dibelikeun alat-alat kecantikan udak sido paragidang dan wadruk hadihi riwayat waruya fi hadal baladi laha malakun waraun min ahlil ilmi wa taqwa wasmuhu hujjatu zaman. Tunda carita Aki Suheb jeung Nini Suheb jeung anu gelis anu kasep anu isukan rek berangkat ka pasar ngajual susu sapi. Kacaturkeun di hiji nagara anu katelah nagara Abrohat anu dipimpin ku Kangjeng Raja anu ngaranna Kangjeng Raja Hujatu Zaman. Saha ngaranna? Hujatu Zaman. Hiji raja anu waro anu apik anu tawadu handap asor sopan santun someah paragina. Bagus akhlakna jujur adil bijaksana ka rakyatna ka masyarakatna. Tegas negakeun hukumna anu salah disalahkeun anu bener dibenerkeun. Itu Kangjeng Raja Hujatu Zaman anu mimpin di negara Abrohat.
hiji raja ahli ilmu ahli agama anu iman takwa ka Allah ka Rasulna pantas jeung munasabah lamun eta nagarana jadi nagara baldatun thayyibatun warabun ghafur nagara anu iman anu aman anu uman amin nagara anu subur makmur gemah ripah repeh rapi tara kabeja aya rakyatna anu kalaparan kakurangan sandang pangan ulah ge hak rakyatna dibagikeun hak pribadi nage ku eta raja disodakohkeun ka rakyatna kacaturkeun dina hiji peuting maleman poe pasar Kangjeng Raja Hujatu Zaman asup ka jero kamar anu maksudna rek ibadah ka Allah rek munajat ka Allah kitu tiap penting ieu Kangjeng Raja Hujatu Zaman selalu ngaduan ka Allah munajat ka Allah hayang dibere kakuatan kasalamatan katabahan kasobaran dina waktu ngurus nagara waktu mimpin kerajaan negara Abraha supaya anjeunna bisa melayani mengayomi melindungi rakyatna nulungan rakyat anu keur butuh nalangan rakyat anu keur susah lebah Kangjeng Raja Hujatu Zaman keur tengah-tengah zikir ka Allah mantengkeun hate teu aya dina hate lamun lain aya Allah teu inget kana nanaon dina hate kecuali inget ka Allah cik dina hatena la ilaha illallah la ilaha illallah keur kitu bae keur zikir ka Allah Kangjeng Raja kaget Kangjeng Raja Hujatu Zaman kaget ngadak-ngadak ruas ujug-ujug aya hatib aya suara rupana teu aya sorak bae ari rupana teu aya cik eta suara ngomong kieu Raja Hujatu Zaman isukan anjeun wayahna kudu lempang ka pasar sebab isukan poe pasar di mana-mana anjeun ningali ka hiji awewe anu ngajual susu sapi tah eta awewe teh pijodoeun anjeun alias pipamajikaneun anjeun kitu eta hatib atawa suara anu mere nyaho ka Kangjeng Raja Hujatu Zaman anu keur tengah peuting keur zikir ka Pangeran gancangna carita barang datang ka isuk-isuk poe pasar sakabe bala tentara ku Kangjeng Raja diparentahkeun ngajaga lingkungan pasar ci Kangjeng Raja ka balad-balad tentara na ngomong kieu wahai balad tentara di mana-mana anjeun ningali aya awewe anu keur ngajual susu sapi eta si awewe ku aranjeun kudu ditewak dilaporkeun dibawa ka payuneun kaula kitu ci Kangjeng Raja berangkatlah sakabeh balad tentara ka pasar sakabeh balad tentara ngabeng-beng di tengah pasar sehingga cik nu bohong teh mah eta pasar lain pinuh ku padagang pak lain pinuh ku nu balanja tapi pinuh ku balad tentara cik para padagang jeung anu balanja ting kuriwas ngomong jeung pada baturna budak aya naon ieu tara-tara tisasarinya ieu pasar pinuh ku balad tentara aya operasi kitu ieu da buah-buah ieu aya teroris anu nyusup ka pasar kitu cik para pedagang jeung anu balanja ting karuriwas ngomong jeung pada baturna ku tara tisasari aya kitu
tajalla liman da'a rahiman li abdihi khabaron limani betuli bi'a disobrihi Kangjeng Raja hujatu zaman Raja nu masih bujangan iman takwa ka pangeran apik tur bari ilmuwan jujur adil bijaksana sopan santun paragina tawadu mulia akhlakna kabaladna jeung rakyatna Kangjeng Raja hujatu zaman nu berilmu nu beriman bari takwa ka pangeran pantes nagara na aman Kangjeng Raja bijaksana tara kabeh jarakyatna kalaparan kakurangan tina pokok sandang pangan warwiya Suhaibun ma'abadriyatil muluk tunda carita Kangjeng Raja hujatu zaman anu geus siap ngerahkeun pasukan bala tentara pikeun ngintip neangan awewe anu keur dagang susu sapi kacaturkeun Aki Suhaib jeung anu geulis Siti Badriyatul Muluk jeung nu kasep Samsul Muluk berangkat isuk-isuk ka pasar barang datang isuk-isuk ka pasar anu kasep jeung anu geulis arek siap lempang ka pasar maksudna rek ngajual susu sapi berangkat isuk-isuk di gunung ka kota tajalla liman da'a rahiman li abdihi khabaron limani betuli fi adi sabrihi Siti Badriyatul Muluk siap lempang isuk-isuk bari ngelek susu dagangan Aki Suhaib nu ngabaturan barang datang ka tengah pasar anu geulis terus liar nawarkeun barang dagangan cai susu tinggal mungkusan anu geulis teu nyurigakeun horeng aya nu ngawaskeun ku jalma ti kajauhan Kangjeng Raja hujatu zaman
palama ja'ahal maliku hujatu zaman ilaihi kacaritakeun Kangjeng Raja hujatu zaman anu geus teu ngeunah cicing cungkrang cingkreng luar lieu kaharep kaburi kagigir kakenca ningalian awewe anu ngajual susu sapi barang kapanggih atawa katingali eta awewe anu keur ngajual susu eta hate Kangjeng Raja hujatu zaman ngageter atawa ruas kuteu disangka jeung moal nyangka aya awewe anu geulis-geulis teuing keur ngajualan susu sapi cik Kangjeng Raja bari teu eureun-eureun muji bener oge ieu hati keur peuting subhanallah walhamdulillah masya Allah eta awewe ku geulis-geulis teuing kakarek manggih aing mah kakarak ningali aing mah saumur hirup saumur buleudna bola aing mah kakarak neuleuh awewe nu model kitu jadi jelas ieu hati keur peuting aing anu masih keneh bujangan meureun ieu awewe pijodohan aing kitu cik Kangjeng Raja hujatu zaman. Terus Kangjeng Raja hujatu zaman Pak ngutus 2 prajurit supaya mawa atawa ngajak eta awewe ka kerajaan. Ari Kangjeng Raja mah harita langsung balik ti heula ka karaton. Anu maksudna rek nungguan anu geulis di karaton bae. Kangjeng Raja anu kurang pati resep ka awewe barang ningali awewe anu keur dagang susu sapi langsung harita kontan katarik ati kapentang rasa hate banget bogohna sumasa alaha bil amri wa qala kadza wa kadza barang Kangjeng Raja balik ka karaton terus eta 2 prajurit nyamperkeun ngadegetan kanu geulis Siti Badriatul Muluk anu keur ngajual susu sapi cik eta 2 prajurit neng akang mah ngeun sakadar ngajalankeun tugas neng wayahna ayeuna keneh ku kami rek dibawa ka karaton karena ieu perintah raja jawab anu geulis Kang keheula ulah waka sabawa-bawana ieu akan saha abdi masih boa-boa ieu akan duaan ngagaduhan niat teu bener ka abdi jawab 2 prajurit neng ulah kudu sieun neng ku kami rek dibawa ka karaton karena Kangjeng Raja hujatu zaman aya piomongeun ka anjeun gancangna carita Pak waktu harita anu geulis rek dipaksa rek dibawa ka karaton ku 2 prajurit torojol kakana Samsul Muluk jeung Aki Suhem cik Aki Suhem dak ieu sia ulah sembarangan ieu sabawa-bawana bae sia anak aing ieu anak aing rek naon sia cik 2 prajurit Aki kami sakadar ngajalankeun tugas raja cik raja di mana aya awewe anu keur ngajual susu sapi eta tewak bawa ka karaton ari maksudna teuing eta mah kumaha juragan raja bae ngeun kilang kitu geh bisi Aki teu percaya
mangga hayu urang babarengan ka karaton. Cik Aki Suhem ke aya naon ieu raja, aya naon ieu raja, mawa anak aing Badriatul Muluk ka karaton. Aing penasaran ya. Cik Aki Suhem, dua prajurit. Hari kitu mah ayo urang berangkat. Gancangna carita pa dua prajurit. Waktu harita mawa anu gelis Siti Badriatul Muluk ka karaton. Aki Suhem anu jadi bapak pulungna jeung kakana anu ngaran Samsul Muluk oge ngilu ka karaton. Palama jaat ila sohroi bayarudu alaiha abu-abu biduhuliha wa qama fil khawariji. Barang datang ka karaton, barang datang ka pintu gerbang karaton terus dibuka. Badriatul Muluk mah dibawa ka jero ka karaton ka payuneun Kangjeng Raja. Ari Aki Suhem mah jeung kakana anu ngaran Samsul Muluk mah titah nungguan bae di luar. Cik Aki Suhem sia kumaha ieu, ari anak aing dibawa ka jero, ari aing teu beunang. Aing sia dicuriga dikumahakeun bae anak aing. Tenang ki, cik eta dua prajurit. Engke ge aya waktuna Aki bakal digerokeun jeung anjeun Samsul Muluk bakal digerokeun. Tenang di dieu anak Aki moal kudu dikukumahakeun. Oke aing kitu mah cik si Aki. Barang datang ka payuneun Kangjeng Raja Siti Badriatul Muluk uluk salam. Cik anu gelis Siti Badriatul Muluk, assalamualaikum. Terus dijawaban ku Kangjeng Raja, waalaikumsalam. Mangga gelis anjeun geura cali. Sakali Siti Badriatul Muluk titah diuk teu daek. Dua kali Siti Badriatul Muluk titah diuk teu daek. Naon sababna? Sebabna boga rasa isin serap nyang harupan raja kasima cikurang nama. Barang tilu kali Kangjeng Raja nitah diuk kanu gelis kakarak Siti Badriatul Muluk diuk. Ci Kangjeng Raja hujatu zaman gelis kunaon anjeun dipiwarang ku kaula calik, anjeun teu geura-geura calik, menang tilu kali karak anjeun calik. Aya naon geulis kunaon? Apakah akang teu sopan? Barang dikitukeun Siti Badriatul Muluk pak isineun bari nungkulkeun sirah karena ngahormat ka Kangjeng Raja. Terus Kangjeng Raja nanya ka Siti Badriatul Muluk, gelis saha ngaran anjeun? Saha ngaran bapa anjeun? Urang mana? Di mana? Pak Ajabat Badriatul Muluk gancangna carita Siti Badriatul Muluk ngajawaban pertanyaan Kangjeng Raja. Juragan ngaran abdi anu katelah Badriatul Muluk. Oh, Badriatul Muluk. Bapak saha bapak anjeun? Bapak abdi juragan anu katelah mah Aki Suhem.
ti golongan Badawi anu aya di hadapan Gunung Nakhlah. Barang ngadenge Kangjeng Raja Hujatul Zaman ngahuleng kaget bari kumartos dina hatena. Si Kangjeng Raja demi Allah aing teu nyangka aya awewe anu sakieu geulisna, anu sakieu mulia akhlakna, tapi horeng anak Ki Suheb urang Badawi. Sabab aing nyaho Aki Suheb mah urang Gunung Nakhlah pagaweanana ngurusan sapi, ngajual sapi jeung susu sapi. Horeng ieu Aki Suheb boga anak parawan anu sakieu geulisna, asa teu percaya aing mah ieu. Wa qala laha alaisa qata'u alaiki. Cik raja geulis, anjeun ieu henteu bohong ka kaula, anjeun ieu henteu ngalalagakeun ka akang. Bener anjeun teh anak Aki Suheb urang Badawi Gunung Nakhlah? Jawab Siti Badriatul Muluk, juragan abdi henteu bohong ka juragan. Demi Allah abdi mah terang, abdi mah terangna Aki Suheb teh papa abdi. Gusti Allah anu langkung kuningan. Pakola laha aina aku ki. Cik Kangjeng Raja Hujatul Zaman geulis, mohon juragan. Cenah anjeun boga bapa Aki Suheb, mohon. Cenah anjeun boga dulur lalaki, mohon juragan. Di mana? Coba gerokeun bawa ka dieu. Gancangna carita Pak, dua prajurit waktu harita ngagrogeun Aki Suheb jeung Samsul Muluk supaya asup ka jero karaton. Maksudna rek diajak ngobrol jeung Kangjeng Raja. Pasalim fa innallah jalaluhu qadirun alal ahya min kulli ahyain. Barang Aki Suheb jeung Samsul Muluk asup ka jero karaton kapayuneun Kangjeng Raja. Tuluy Kangjeng Raja ngomong ka Samsul Muluk, cik raja saha ngaran anjeun? Saha ngaran bapa anjeun? Urang mana anjeun, ti golongan mana? Jawab anu kasep Samsul Muluk, juragan ngaran kaula anu katelah Samsul Muluk. Ari bapa abdi ngaranna Hujatul Muluk. Ari ieu awewe dulur abdi Badriatul Muluk. Ari abdi urangna urang Bani Tamamah. Ari ieu Aki ieu teh Aki Suheb bapak pulung kami anu ngurus kami ti leuletik nepikeun ka gede. Anu mata kami diurus ku Aki Suheb waktu abdi keur umur 8 tahun. Adi abdi Badriatul Muluk keur waktu umur 2 tahun kami katinggal maut ku ibu. Terus kami dipiceun ku bapak kaluhur Gunung Nakhlah kapanggih ku Aki Suheb. Diurus ku si Aki jeung ku si Nini nepikeun ka ayeuna. Tah kitu juragan carita nama.
barang Samsul Muluk nungkulkeun sirahna ngahormat ka Kangjeng Raja. Cik Kangjeng Raja, oh ari kitu mah, ari kitu mah anjeun duaan ieu katurunan jalma mulia, anjeun duaan katurunan raja. Sebab kaula ge nyaho sa Kangjeng Raja Hujatul Muluk. Apal kaula ge ku ayana kitu timulai poe ayeuna jam ayeuna izinan ku anjeun duaan Aki Suheb jeung anjeun kakana Samsul Muluk. Adi anjeun anu ngaran Badriatul Muluk ku kaula rek dilamar, ku kaula rek dikawin. Cik Samsul Muluk ngomong ka Badriatul Muluk, gelis kumaha anjeun kira-kira nak rek dikawin ku Kangjeng Raja, sanggup henteu, daek henteu, hayang apa embung? Jawab anu gelis Siti Badriatul Muluk, Kang abdi mah embung Kang. Embung kumaha gelis? Embung diengkekeun. Oh ari kitu mah kulantaran batu turut geusik naik kalapak tonggoheunana, anu gelis nurut anu kasep daek sarua bogoheunana. Gancangna carita Pak waktu harita anu gelis dilamar rek dikawin ku Kangjeng Raja. Ngeuntik Siti Badriatul Muluk ngomong kieu ka juragan raja, juragan mi hape sisir jeung minyak disikat kecelakaan minyak. Mi hape juragan pikir-pikir jeung niat bisi kagoda ku setan. Abdi mah jalma teu boga, urang gunung piraku juragan hayang ka abdi, asa ku teu pantes juragan. Ki Kangjeng Raja Hujatul Zaman gelis anjeun ulah ngomong ka mana-mana. Akang hayang kawin ka anjeun gelis semata-mata lillahi ta'ala karena Allah. Ieu lain jurungan setan, lain jurungan hawa nafsu. Akang semata-mata kawin jeung anjeun ieu karena Allah. Akang gancangna carita mah Kangjeng Raja Hujatul Zaman nikah ka Siti Badriatul Muluk. Sabadana nikah Siti Badriatul Muluk rumah tangga di karaton. Samsul Muluk cicing di karaton, Aki Suheb jeung Nini Suheb anu cicing di luhur tutugan gunung, cicing di karaton babarengan jeung Kangjeng Raja Hujatul Zaman. Wasabrun alal bala fakun pi ta'arufin waridwanikal qadha yulazimu sahilan. Takdir teu beunang dipungkir, qadar teu beunang disinglar. Titis tulis ti azalina guratan ti loh mahfuzna. Manusia mah henteu daya wungkul Allah nu kawasa anu gelis sebehina ayeuna ting
tinggal senangna manusia kabeh diuji ku Allah nu maha suci anu gelis sebeh nyeri tapi iman sadar diri baheula mah loba sedih baheula mah loba perih kulantaran hirup merih anu gelis ayeuna sugih nu gelis hirup nasobar teu boga hate sasar hirupna loba ikhtiar loba harta hirup beunghar waruyatil ula lama tolat zamanun pibani tamama tunda carita anu gelis Siti Badriatul Muluk anu geus ngajadi istri Kangjeng Raja Hujatu Zaman tunda carita Samsul Muluk Aki Suheb jeung Nini Suheb anu hirup di karajaan Kangjeng Raja Hujatu Zaman berang diganti ku peting berang anu teu aya karindang peting anu teu cicing menit anu paciwit-ciwit jam anu pantai-antai poe anu patele-tele disusul ku minggu anu patunggu-tunggu dipapang ku bulan anu pinuh ku pangharapan sumping tahun anu pauntun-untun kacaritakeun Kangjeng Raja Hujatul Muluk bapana Samsul Muluk alias bapana Siti Badriatul Muluk barang geus ngiceun anakna ka luhur gunung Kangjeng Raja Hujatul Muluk kawin jeung Siti Namimah nikah jeung Siti Namimah geus belasan tahun rumah tangga di Karaton Bani Tamama rumah tangga duaan bae di nagara teu boga katurunan atawa teu boga anak hiji waktu Kangjeng Raja Hujatul Muluk Pak narima surat ti Raja Kafir nagara Paris terus eta surat dibaca ku Kangjeng Raja Hujatul Muluk anu eusina kieu cik eta eusi surat wahai Raja Hujatul Muluk kaula menta anjeun jeung sakabeh rakyat anjeun wayahna anjeun kudu nyembah kana patung nyembah kana patekong anu kadua kaula rek merangan kaula rek ngarebut kerajaan Bani Tamamah anu dipimpin ku anjeun anu katilu eta eusi surat kaula rek ngarebut pamajikan anjeun secara paksa barang maca Kangjeng Raja Hujatul Muluk kana eta surat Kangjeng Raja ngageter dina hatena ngadeg-deg reuas sieun kudu nyembah kana patung sieun karajaan direbut sieun pamajikan dipaling batur sieun kana ancaman cik Siti Namimah ngomong kanu jadi salakina Kang terus akang ayeuna rek kumaha
lamun akang bisa ngelehkeun Raja Paris abdi rek nuturkeun akang. Tapi sabalikna Kang, lamun akang eleh abdi mah rek nuturkeun Raja Paris. Coba ge eta mancing nyinami mah kitu. Kitu Siti Nami ngomongna. Ayeuna akang pan lalaki. Piraku akang teu wani ngalawan Raja Kapir, Raja Paris. Lamun akang sieun, lamun akang teu wani ngalawan Raja Kapir, Raja Paris, piceun Kang siki kande. Doang lain lalaki bae. Ieu Siti Nami mah lain mah mere semangat kanu jadi salaki, kalah ngahina. Ngaledek kanu jadi salaki. Barang Kangjeng Raja Hujatul Muluk Pak ngadenge kana omongan pamajikanna ku kitu. Atuh Kangjeng Raja tambah-tambah bae reuas, tambah-tambah bae sieun. Tidinya Kangjeng Raja Hujatul Muluk kakarak dibere inget, kakarak dibere sadar. Inget kanu jadi anakna Samsul Muluk jeung Badriatul Muluk. Inget ka pamajikanana anu geus maot anu ngaran Siti Inayah. Sehingga Kangjeng Raja Hujatul Muluk Pak ngarasa sedih ceurik murageun cai mata inget kana nasib anu keur disanghareupan. Barang datang ka tengah peuting Kangjeng Raja Hujatul Muluk teu bisa sare. Sapeupeting ngalamun bae bari sedih boga rasa kaduhung. Anak dipiceun ka luhur gunung. Kaduhung kawin deui jeung Siti Nami mah. Sehingga anak dua jadi korban, anak dua pun dipiceun. Cacakan lamun aing teu miceun anak mah aing teu kawin ka Siti Nami mah. Asana ieu nasib aing moal kieu-kieu teuing. Kitu cik Kangjeng Raja. Gancangna carita Pak barang datang ka isuk-isuk teu kanyahoan. Kerajaan Hujatul Muluk geus dikepung ku golongan kafir. Geus dikepung ku nagara Paris anu dipimpin ku Raja Sargowis. Harita nyerang kerajaan Hujatul Muluk. Kerajaan Hujatul Muluk anu geus dikepung ku pasukan bala tentara Raja Sargowis. Geus teu bisa ngayakeun perlawanan. Geus teu bisa kukumaha nyerah anu aya. Sehingga Kangjeng Raja Hujatul Muluk teu bisa ngayakeun perlawanan, teu bisa angkat senjata. Sehingga Kangjeng Raja Hujatul Muluk Pak waktu harita nyerah anu aya teu bisa ngalawan, teu bisa ngayakeun perlawanan. Akhirna Kangjeng Raja waktu harita kerajaan direbut paksa ku Sargowis. Pamajikanana anu geulis anu ngaran Siti Nami mah kitu deui direbut paksa jadi pamajikan Sargowis. Malah lain eta bae sakabeh harta banda negara ayeuna mah geus boga kafir, geus boga Sargowis. Terus Kangjeng Raja Hujatul Muluk Pak waktu harita dipaksa turun tina kursi tahta kerajaan. Diusir dititah nyingkir, digugusur titah mabur kaluar ti eta kerajaan. Dasar nyeri dinya nyeri, digugusur titah mabur, diusir titah nyingkir, disepak titah kaluar. Disebat titah ningkah, ditampiling gerah aling, didepak, ditincak, dijojohan, disiksa Kangjeng Raja Hujatul Muluk. Akhirna Kangjeng Raja Hujatul Muluk keluar ti kerajaan. Bari ngarasakeun ka nyeri awak, nyeri hate, sedih, bari jeung ceurik murageun cai mata keluar ti eta kerajaan.
Kaluar ti kerajaan bari teu mawa nanaon lamun lain mawa pakaian anu keur dipake tah ieu cikolot teh mah nu sok diaranan karma teh hukum karma teh katulah kawalat. Pada akhirna Kangjeng Raja Hujatul Muluk kaluar ti eta kerajaan geus boga sargowis, pamajikan geus jadi pamajikan sargowis, pokona mah Kangjeng Raja Hujatul Muluk mah geus teu boga nanaon kaluar ti eta karaton. Ta'amal bi amrin qad lakitu muhasiron bidala ilin tidong maparo asipan bari lempang Kangjeng Raja Hujatul Muluk kaluar ti karaton. Lempang sapa panjang jalan nuturkeun indung suku bari ngadua dina hate ka Allah. Ya Allah nu sifat Rahman abdi pasrah kagamparan dipasihan kasobaran tetep Islam sareng iman takdir teu beunang dipungkiran qadar teu beunang disinglaran titis tulis ti ajalina guratan ti loh mahfuzna abdi Gusti ayeuna kaduhung sedih pacampur jeung bingung mijeun anak kaluhur gunung abdi pasrah kayang agung mun bakal kieu jadina cik Hujatul Muluk abdi moal tulus kawina kana mimah kasebutna awewe gede bohongna cipanon nu maruragan minuhan sapanjang jalan jadi saksi kasedihan geus teu beunang dipungkiran walamatola zamanun barang Kangjeng Raja Hujatul Muluk geus diusir titah nyingkir digugusur titah mabur turun ti karajaan Bani Tamamah. Terus Kangjeng Raja Hujatul Muluk pak lempang suku tepuguh anu dituju papakean tepuguh siga nu edan baju tepuguh nyarikut bubuk ruag ruig jiga juring tepuguh rupa doang jalma anyar edan 7 poe 7 peti teu manggih dahar teu manggih nginum teu manggih cai teu mandi lempang sapa panjang jalan lempang suku nuturkeun indung suku barang geus meunang saminggu
Kangjeng Raja Hujatul Muluk karak inget ka anak anu dipiceun ka luhur gunung. Terus Kangjeng Raja Hujatul Muluk lempang ka luhur gunung, maksudna rek noong anak sugan aya keneh. Ora geus batur geus senang, geus bunga kawin jeung raja. Barang datang ka luhur gunung, Kangjeng Raja Hujatul Muluk kaget atawa reuas. Teu eureun-eureun istighfar dina hatena, sebab di luhur gunung teu aya sasaha rarehe. Ulah ge aya anakna saungna ge geus hancur bea kurinyu. Di teangan kagigir kakenca digerokeun teu aya. Digerokeun teu aya anu nembalan. Atuh eueuh sasaha ieu. Lamun lain ditembalan ku suara manuk anu aya di awang-awang. Lamun lain ditembalan ku suara maung anu tinggarung anu aya di luhur gunung. Kangjeng Raja Hujatul Muluk bari ngagertes dina hatena, kase anak bapak di mana anjeun? Gelis Badriatul Muluk anak bapak di mana anjeun ayana? Lamun anjeun aya mah pasti geus galedeg. Gusti piraku ieu anak abdi maraot dihakan mau. Lamun marawat pasti atuh aya meureun tulang nama. Lamun masih keneh hirup ieu anak abdi Gusti kamarana ieu anak abdi. Gusti hampura abdi. Abdi geus khianat ka anak abdi. Abdi geus khianat kana titipan ti Gusti. Abdi tobat Gusti, cik Kangjeng Raja Hujatul Muluk bari ceurik hate ngalang kabut, bari ngadua ka Allah teu eureun-eureun di luhur gunung. Ilahi astaghfiruka ya adimu ya Ghafaru wa anta Rahmanu Dayan bijami'il umuri. Ya Allah nu maha kawasa, abdi nada panghampura tina sadayana dosa siang kalayan wengina. Ya Allah nu maha agung, ayeuna abdi kaduhung mijeun anak kaluhur gunung. Tos teu aya dihakan maung, majarkeun manehna mah anakna dua teu aya teh pae dihakan mau horeng batur mah geus hirup senang, geus hirup bubungahan di karaton. Ayeuna abdi rek tobat cik raja ka Gusti, abdi khianat, muga Gusti masih rahmat sameme abdi sakarat ku aranjeun Bapak duakeun hayang bae diduakeun.
iman Islam dikuatkeun Bapa ge pasti nuturkeun maot nutos dipastikeun karena ieu raja boga sangka anak dua teh geus marangot di luhur watruk hadihi riwayat waruya pil ula ana samsal muluki pil abrohat lama kana zamanun tola alaihi pa'aroda isyarati abihi tunda carita Kangjeng Raja Hujatul Muluk anu geus tobat ka Allah turun di luhur gunung datang ka unggal lembur tunya tanya sugan aya anu apa kanu jadi anakna Siti Badriatul Muluk jeung kakana anu ngaran Syamsul Muluk kacaturkeun anu kasep Syamsul Muluk anu aya di kerajaan Kangjeng Raja Hujatul Zaman lila jeung lila anu kasep Syamsul Muluk dibere inget hayang nepungan bapak jadi nyaho pan Syamsul Muluk mah geus dewasa ieu sir aya hate inget kanu jadi bapak jameureun burung bigel ge bapak sorangan bari hayang nyaho ieu bapak teh geus hirup keneh atawa maut tuluy anu kasep ngomong kanu geulis nu jadi adina Badriatul Muluk muhun Kang aya naon kunaon akang magelisir inget kanu jadi bapak akang mah hayang nepungan bapak ieu sugan bapak urang aya keneh hirup keneh atuh lamun geus maot di mana kuburan bapak pokona geulis akang mah hayang nepungan bapak tuluy cek anu geulis Siti Badriatul Muluk mangga Kang ari kitu gerak toong eta bapak urang di ditu aya keneh apa eueuh geus maot atawa hirup ja abdi ge Kang sarua bae hayang panggih eta jeung bapak ja abdi mah teu terang kana rupa bapak hayang nyaho hayang jelas saha bapak urang sabenerna nu kumaha rupana mangga Kang ku abdi didoakeun gancangna carita Pak Syamsul Muluk berangkat di kerajaan rek menuju kerajaan Bani Tamamah anu dipimpin kudu jadi bapakna Hujatul Muluk teu apa maneh nama horeng kerajaan Bani Tamamah teh geus direbut ku kafir majarkeun masih ku bapana keneh tuluy anu kasep Syamsul Muluk wasiat kanu jadi adina anu ngaran Siti Badriatul Muluk wa anta puadul muluk syukuran alallahi wa tafakhartu alaihi bil isi wa takrimi aduh gelis dulur akang cik Syamsul Muluk ngomong ka adina anjeun arek ditinggal heulan
mane sing syukur ka Allah kasalaki kudu dedeh ulah rasa anjeun gede anjeun mah pangkat awewe istri mah dulang sinande darajatna milu bae mun salaki gede pangkat anjeun kabawa darajat salaki gede pangaruh istrina ge kabawa mampu mun salaki gede jasana tinang tos mulia istrina lamun salakina hina istrina ge moal mulia gitu. Jadi jelas awewe mah kumaha nuturkeun derajat salaki bae. Salaki jadi jaro bakal dipanggil lagi ibu jaro Pak. Can pae ulah. Gitu nya. Salaki jadi camat bakal dipanggil lagi pan eta pamajikan ibu camat. Padahal nu jadi camat nama salakina, nu jadi jaro nama atuh salakina, tetapi kulantaran awewe cik pribasa dulang sinande darajatna milu bae nuturkeun salaki. Lamun bagus bakal kabawa bagus, lamun goreng atuh kabawa goreng. Oh urang mah ya. Ulah yang kabawa goreng nama. Tapi kumaha da bukti nu sok kabawa bae. Haringkus bae. Barang Samsul Muluk geus beres wasiat ka dulur awewena. Terus harita Samsul Muluk pamitan kadulurna siap berangkat rek nepungan bapakna Kangjeng Raja Hujatul Muluk anu aya di Bani Tamamah. Samsul Muluk lempang Pak bari nalangsa teu eureun-eureun muragkeun cai mata ku inget bae kanu jadi adi anu ngaran Siti Badriatul Muluk anu ditinggalkeun ku anjeunna sehingga jalan lempang jadi poek lain poekna beurang diganti ku peuting tapi poek ku cai mata anu teu eureun-eureun marurang sapapanjang jalan. Ingat kana nasi aya sedih aya bunga sedih ku bapak dipikeun ka luhur gunung bunga ayeuna adina Siti Badriatul Muluk geus boga salaki kajalma anu mulia raja deui sedih sebab teu diarah ku bapak sehingga tega dipikeun ka luhur tutugan gunung bunga ku sebab geus meunang kasenahan geus meunang kabungahan gaganti tina kasangsaraan. Siti Badriatul Muluk dulur awena ayeuna geus boga salaki ka jalma mulia luhur pangkat boga jabatan jadi pamimpin kerajaan bari boga akhlak anu soleh turut kana parentah Allah jeung Rasul. Bilutbi kaya Habib wapiman yunajina najatan bihil amru
liman lam yulakihim. Watruk hadhihi riwayat ruwiyat badriyatul muluk lama saparo samsul muluk pajtamaatil masakina wal fuqara'am bi anta sodakot alaihim al atimata li salamatil musafiri li ana sodakotan tadbaul bala. Tunda carita Samsul Muluk anu rek nepungan bapak ka kerajaan Bani Tamamah kacaritakeun Siti Badriyatul Muluk anu ditinggal ku kakakna. Barang Samsul Muluk geus lempang Siti Badriyatul Muluk pak waktu harita ngumpulkeun jalma-jalma, ngumpulkeun jalma pakir-pakir jeung miskin-miskin anu maksudna rek masihan sodakoh kadaharan ka jalma fakir jeung miskin. Malah mandar Allah masihan kasalametan kanu jadi kakana Samsul Muluk anu rek nepungan bapak. Karena sodakoh eta bakal bisa nolak balai nyalametkeun tina pancabahaya. Mana kosok malunding sodakotin cik Nabi moal ngurangan harta lamun disedekahkeun tetapi harta anu disodakohkeun bakal tambah loba. Sodakoh tarudul bala bisa nolak balai. Sodakoh bisa manjangkeun umur. Jeung sodakoh itu adalah bakal jadi mahar mas kawin bidadari anu aya di alam surga. Wa kana hujatul muluk idza kana sanatun bitaubatihi. Tunda carita Siti Badriyatul Muluk anu keur ngabagikeun sodakoh ka fakir miskin. Kacaturkeun bapana Kangjeng Raja Hujatul Muluk pak anu keur lempang nuturkeun indung suku tepuguh ka mana anu rek dituju. Barang menang satahun tobat ka Allah kaduhung kana kelakuan baheula. Terus Kangjeng Raja Hujatul Muluk lempang ka kota Abrohat. Di mana kota Abrohat adalah hiji kota hiji nagara anu dipimpin ku Kangjeng Raja Hujatul Zaman. Boga salaki Siti Badriyatul Muluk anak manehna. Ngan Kangjeng Raja Hujatul Muluk pak henteu terangeun lamun eta teh kota Abrohat adalah kota anu dipimpin ku mitohana. Berarti mitohanya mitohana. Keur tengah-tengah lempang Kangjeng Raja Hujatul Muluk papanggih jeung jalma-jalma fakir, jalma-jalma miskin anu keur abring-abringan alut-alutan. Maksudna rek nepungan anu geulis Siti Badriyatul Muluk nu keur ngabagikeun sedekah, keur ngabagikeun sembako ka rakyatna. Terus Kangjeng Raja Hujatul Muluk pak nanya ka eta jalma fakir. Cik Kangjeng Raja Hujatul Muluk, pak ari ieu bapak alut-alutan abring-abringan rek kamarana pak. Jawab jalma fakir, oh pak kami ieu menang undangan ti Kangjeng Raja Hujatul Zaman. Cenah mah istrina rek ngabagikeun sembako, rek ngabagikeun sedekah ka rakyatna anu fakir jeung miskin. Cik Kangjeng Raja Hujatul Muluk alhamdulillah ari kitu mah kabeneran lah aing ge rek ngilu waktu harita ngilu ka karaton abring-abringan jeung jalma fakir jalma miskin.
Barang datang kana pintu kerajaan, datang kana pintu gerbang. Sakabe jalma fakir jeung miskin dibere sembako, dibere sodako. Ari Kangjeng Raja Hujatul Muluk mah Pak, waktu harita ditahan ku penjaga, ditewak ku penjaga. Naon maksudna? Karena setiap jalma anu asup ka karaton eta aya surat panggilan, aya buku daftarna gitu. Sementara Kangjeng Raja Hujatul Muluk atuh buung teu aya surat-suratna. Cik eta prajurit keke Bapak nu di mana ieu? Cik Raja Hujatul Muluk, prajurit kaula ge sarua penduduk nagara Abroha, kaula teh sarua jalma miskin, jalma teu boga, jalma fakir. Cik prajurit, engke heula Pak, karena setiap anu asup ka dieu mawa surat. Mana Bapak surat panggilanana? Kami teu sanggup ngasupkeun Bapak lamun teu aya surat-surat. Apa? Cik Raja Hujatul Muluk, dasar beuteung geus lapang, ayang barang dahar, biwir haus hayang minum. Apa? Kusebab Kangjeng Raja Hujatul Muluk mapa teu aya dina bukuna, teu aya daftarna, teu aya undanganna. Akhirna Kangjeng Raja Hujatul Muluk mah nangtung bae di luar pintu gerbang kerajaan, ditahan ku para penjaga. Masya Allah manta karunya ningalikeun bae ka batu anu keur barang dahar di jero, anu keur nginum. Kangjeng Raja Hujatul Muluk mapa waktu harita tinggal utap ketap bae deuleu batur, bari nyekelan kana beuteung lapar hayang barang dahar, haus hayang nginum. Gancangna carita teu lilapa Siti Badriatul Muluk kaluar ti eta tempat. Maksudna rek ngabejakeun ka para penjaga, ka para prajurit. Bisi aya keneh jalma fakir, bisi aya keneh jalma miskin anu tacan kabagian sembako, anu tacan kabagian sodako. Cik Siti Badriatul Muluk bari ngomong ka penjaga, para penjaga, kira-kira ieu undangan ibu aya keneh teu ayanya? Cik penjaga, Bu, sadaya undangan ibu tos teu aya. Sesuai daftar, sesuai panggilan teu aya. Cuman Bu, aya hiji jalma anu geus rada kolot, ngaku fakir, ngaku miskin, ngaku jalma teu boga, hayang asup ka jero tetapi teu aya suratna Bu. Kami teu sanggup ngasupkeun, bisi bahaya, bisi cilaka. Cik Siti Badriatul Muluk, oh aya keneh, mohon Bu saurang deui. Cik Siti Badriatul Muluk, teuing prajurit ulah ditahan, mangga geura bawa ka jero. Karena sarua eta ge jalma fakir, karena sarua eta ge jalma miskin anu hak narima kana sodakoh ti kami. Ku ayana ieu Kangjeng Raja Hujatul Muluk Pak geus bener-bener laparna, bener-bener hausna. Terus Kangjeng Raja Hujatul Muluk Pak dibawa ka jero karaton.
dibawa ka hareupeun anu geulis Siti Badriatul Muluk barang datang ka jero pangijeng anu geulis setiap dibere kadaharan beak lapan dibere inuman beak atuh haus ieu sabaraha minggu teu dahar sabaraha minggu teu nginum tetapi bari barang dahar eta Kangjeng Raja Hujatul Muluk bari nginum eta Kangjeng Raja Hujatul Muluk aneh cai mata murag cai mata marurag ceurik cik Siti Badriatul Muluk Bapak ari Bapak kunaon bari barang dahar bari nginum kunaon Bapak bari muragkeun cai mata kunaon kitu Pak naon ieu kadaharan teu ngeunah haseum ke ladang ke jawab Kangjeng Raja Hujatul Muluk gelis Bapak mah rumasa Bapak rumasa gede dosa gelis lamun ingat kana kalakuan Bapak baheula Bapak mah osok sedih lamun ingat kana nasib Bapak nalangsa gelis anu aya ari kitu Bapak inget kana naon nu matak Bapak ulah sok loba pikiran ulah sok diinget-inget kalakuan baheula mah karena zaman kalakuan baheula mah moal datang deui keur kitu jol bae Kangjeng Raja Hujatul zaman anu jadi salakina jeung kaluar saha deui Aki Suheb di tempatna nyamperkeun Siti Badriatul Muluk anu keur mere kadaharan ka Kangjeng Raja Hujatul zaman teu apaleun ieu Kangjeng Raja Hujatul Muluk mun eta awe teh anak manehna teu nyahueun tacan terangeun barang Kangjeng Raja Hujatul Muluk Pak geus beres barang daharna terus ngomong kanu gelis maksudna rek ngahaturkeun nuhun barang Kangjeng Raja Hujatul Muluk geus beres barang dahar ngomong gelis hampura Bapak jeung Bapak ngahaturkeun regu nuhun ka anjeun asana lamun Bapak teu meunang kadaharan ti anjeun gelis ieu Bapak beuteung lapar salilana tuluy Kangjeng Raja Hujatul zaman ngadeuketan Aki Suheb ngadeuketan jeung asa kaget reuas manggih Kangjeng Raja Hujatul Muluk ti mimiti sampekeun ka beres barang dahar bari muragkeun cai mata bae ceurik bae ngaguk-guk bae cik Kangjeng Raja Hujatul zaman Bapak ari ieu Bapak ceurik jeung ceurikan naon sedih naon anu dipika sedih jawab Kangjeng Raja Hujatul Muluk juragan kaula rumasa loba dosa kaula rumasa gede dosa ka Gusti Allah tos hianat kana amanat ti Allah ari kitu naon kitu Pak juragan dosa kaula mah nyaeta dosa khianat kana wasiat pamajikan anu tos maot nu ngaran Siti Inayah amanat titah ngurusan anak dua ditoler-toler ku kaula
amanat anak dua titah diurus ku kaula dipikeun ka luhur gunung di teangan ku kaula teu aya meureun geus maot ngeun lamun eta anak kaula nu awewe aya keneh asana sapantar jeung anjeun geulis oreng eta lamun eta anak kaula Samsul Muluk masih keneh aya asana lamun hirup mah geus saperti juragan gedena cerita di awal nepikeun ka akhir bahwa manehna miceun anak awewe anu ngaran awewe Siti Badriatul Muluk anu lalaki ngaranna Samsul Muluk didengekeun ku Siti Badriatul Muluk kadenge ku Kangjeng Raja kadenge ku Aki Suheb cik Aki Suheb kek juragan raja ieu jalma ngomong-ngomong miceun anak ka luhur gunung Nakhlah nu awewe ngaranna Siti Badriatul Muluk anu lalaki ngaranna Samsul Muluk pan kapanggihna eta budak ku kaula cik Aki Suheb ka Raja Hujatu Zaman keur meujeuhna laleutik keneh nu awewe umur 2 tahun nu lalaki Samsul Muluk umur 8 tahun bapana Hujatul Muluk tuluy eta si bapa teh ditanya ku Aki Suheb Pak ari bapa ieu ngaku-ngaku miceun anak ka luhur gunung nu awewe Siti Badriatul Muluk nu lalaki Samsul Muluk ari bapa saha ngaranna Aki kula angkatlah mah Hujatul Muluk kula sumpah demi Allah ngaran kaula Hujatul Muluk boga anak dua dipikeun ka luhur gunung nu awewe Badriatul Muluk umur 2 tahun nu lalaki Samsul Muluk umurna 8 tahun barang kadenge jelas nyata cerita Kangjeng Raja Hujatul Muluk di awal nepikeun ka akhir Aki Suheb ieu ngagelengkeun sirahna teu nyangka saujung rambut acan lamun anakna saduana masih keneh hirup anu ngaran Badriatul Muluk jeung Samsul Muluk horeng aya di dieu cik Aki Suheb ieu mah jelas anjeun Badriatul Muluk pan kaula ge geus ngomong kula mah ieu lain bapa anjeun hanya sebatas bapa pulung berarti geulis ieu bapa anjeun Hujatul Muluk teh ngeun Aki ge asa ku kaget ku aneh kok bisa jadi kieu kunaon ieu jadi kieu gancangna carita pa Siti Badriatul Muluk ngarangkul ka bapana Hujatul Muluk bari ceurik ku bungah bisa panggih jeung nu jadi bapa terus Kangjeng Raja Hujatul Muluk pak geus diaku waktu harita mun jelas eta bapana Kangjeng Raja Hujatul Muluk cicing jeung Siti Badriatul Muluk anu jadi anakna cik Kangjeng Raja Hujatul Muluk geulis ari kakak anjeun ka mana Samsul Muluk jawab anu geulis Siti Badriatul Muluk Pak eta akak Samsul Muluk teh akang Samsul Muluk teu aya di dieu tos berangkat ka ditu ka banita mamah maksudna rep nepungan bapa jamajarkeun cenah ku inget ka bapa kadengdeulekeun bae ka impikeun bae hayang nepungan bapa lamun hirup kumaha lamun maot di mana kuburanana Masya Allah cik Hujatul Muluk perang ieu pasti nambah datang kali itu
pasti pasini gelis ai kitu kunaon Pak kerajaan Bapak teh gelis ayeuna tos direbut kakawasaan Bapak teh tos teu aya direbut ku raja kafir ku raja Paris anu ngaran Sargowis bahkan pamajikan Bapak anu ngaran Siti Namimah nuturkeun si eta Bapak ge ayeuna kakara kapikir boga rasa kaduhung kawin jeung si eta cik Kangjeng Raja Hujatul Muluk Wadruk hadihi riwayat waruya Samsul Muluk lama jaa ila Bani Tamama tudah carita Siti Badriatul Muluk jeung bapana Kangjeng Raja Hujatul Muluk anu cicing di karaton nu jadi salakitna kacaritakeun Samsul Muluk anu rek nepungan bapa jadi pas risen jalan ieu bapana kamu jadi anakna rek nepungan bapa jadi pas risen jalan barang datang Samsul Muluk ka kerajaan Bani Tamama pan majarkeun eta Bani Tamamah teh masih keneh milik bapakna barang datang kadinya Samsul Muluk langsung permisi ka para penjaga cik Samsul Muluk punten para prajurit kaula Samsul Muluk bejakeun ka bapa kaula Kangjeng Raja Hujatul Muluk kaula datang prajurit kaget pan Hujatul Muluk mah geus diusir di karaton kerajaan anak geus milik kafir Sargowis langsung teu loba omong deui Pak eta prajurit langsung lapor ka raja kafir Sargowis cik eta prajurit juragan di luar di pintu gerbang aya hiji lalaki anu ngaran Samsul Muluk hayang tepung jeung bapakna ieu pasti anak Hujatul Muluk sementara kerajaan anak keraton ayeuna geus milik juragan ayeuna kudu kumaha urang geus kieu palama qabila Sargowis minal pujari wa qala li junudihi haribuhu wa akiruhu cik Sargowis da eta nu ngaran Samsul Muluk pasti rek nagih janji rek menta bagian ti ieu kerajaan karena majarkeun boga bapana keneh teu aya deui jalan keluar usir eta si eta moal endah cang-cang rangket kaluarkeun bila perlu bunuh eta si eta karena bakal jadi penghalang urang cik eta Sargowis langsung prajurit Pak waktu harita nepungan Samsul Muluk anu di luar pintu gerbang Samsul Muluk langsung ditalian Samsul Muluk langsung dirangket Samsul Muluk bari digebugan dibawa ka hareupeun Sargowis kulantaran Samsul Muluk mah teu apaleun teu nyahueun sugan teh mah eta kerajaan masih keneh boga bapana dirangket cicing bae digebugan cicing bae majarkeun aing mah teu jeung bapa ieu sugan teh mah atuh bapa jeung memang lagi piraku ku jadi kitu anu kasep Samsul Muluk Pak waktu harita biak dirangket digebugan dijojohan dipantek atuh perintah raja ieu ja eta musuhna cik Sargowis ngeun Samsul Muluk teu apa sugan teh mah eta lain bapana sugan teh mah eta teh bapana nu matak pasrah bae lah aya mengarang jeung bapa moal kudu ngalawan jeung bisi doraka ari eta cenah rupana kitu majarkeun ku pedaku geus kolot bae
jadi poho karena banget bapak ingetna jameureun keur waktu baheula masih keneh ora keneh kuari cenah beda rupana majarkeun ku pada geus kolot sing hore atuh rajak wadona anau hujatul muluk Samsul muluk dijejekan dijojohan digebugan cicing bae eta ku sargowis karena boga sangka lah ieu mah teuing emang jeung bapak ieu moal ngalawan aing mah moal kudu ngayakeun perlawanan karena ngahormat kanu jadi bapak barang lilajeng lilapa meureun boga rasa nyeri beak dijojohan beak digebugan boga perasaan piraku ieu bapak aing sampekeun kieu ka aing piraku aya bapak kudu ngajejekan ngajojohan kanu jadi anak langsung harita pak anu kasep Samsul muluk mapatkeun ilmu panemu jampe pamake anu menang ngulik ti leutik menang tatapak ti budak waktu harita dipetakeun karena jelas manehna nyaho ieu mah lain bapak aing lamun ieu lain bapak aing ka mana yakin ieu kerajaan geus direbut ku ieu jelema kitu cik perasaan Angkasep Samsul muluk pilahani sarian li kuliman yudawirul jududi mujahidi salasila barang datang nubruk punduk anu kasep ngalum puruk bari dicekelan punduk dicekek bari ditekuk rek ngalawan ragu nu kasep nangkep harigu teu sanggup ngalawan bapak nu kasep sieun doraka mimitina najan ilmu jaya tatapa lain keur ngalawan bapak najan ilmu jaya tapa lain eukeur ngalawan bapak atunya luhur ilmu loba kajayaane pan lain pikeun ngalawanan bapak pikeun bela diri bela agama geus lila ngarasa nyeri atuh beak dijojohan tuluy hudang bari seri sirah silulup tangan ngepret panon dua rurat reret anu kasep muka langkah panangan dua dipecah dua anak ngelurakan silap sepanangan ngajambret lengan sargo wis dirambet malik cangkur bari lipet perep nyusul bari cepet tuluy nyorok kana ping-ping jepret sargo wis digunting malik mungkur bari najong jetrak sargo wis ditajong
Kisar gowis ngajolongjong rek hudang gerak ditendang jetrak tarang na ditinggang sargowis nangkarak bengkang anu kasep nari pedang nubruk kawas macan kumbang rek dipencit sieun diporaran jetrak beheungna dipundung nulalajo pada bingung anu kasep buang langkah ti tukang sabari tangga lempang igir mentang pedang suku jengke ceker kidang balesem nu kasep imut ngasupkeun pedang bari dipaut bari geus nyaho jelas ieu mah lain bapa aing jelas ieu mah kafir anu ngarebut kana tahta kerajaan anu jadi bapa. Pada khola kusurol muluki pada baha nami mata kisar gowis geus nangkarak bengkang kirk sargowis geus paeh di pundung ku pedang modal tuluy anu kasep Samsul Muluk asup ka jero karaton barang asup ka jero karaton panggih jeung Siti Namimah teu anta parah deui eta Siti Namimah langsung dipencit kuriling ku nu kasep Samsul Muluk dipaehan at jalan indungna ieu jata mah kafir lagi nama Sumaraja ilal abrohat lama jaaha wa sa'alat badriyatul muluki ilaihi tuluy anu kasep Samsul Muluk barang geus aman di kerajaan Bani Tamamah geus dikuasai ku manehna tuluy anu kasep lempang ti karaton Bani Tamamah rek menuju nagara Abrohat rek nepungan anu geulis nu jadi adina Siti Badriyatul Muluk rek babeja ti ditu nama bahwa negara teh horeng direbut ku raja kafir raja sargowis bapa geus teu aya ngeun ayeuna mah alhamdulillah tos kakuasai deui ku manehna kudu jadi anakna ti dituna marek ngomong kitu barang datang anu kasep Samsul Muluk ka nagara Abrohat nagara pimpinan Kangjeng Raja Hujatul Zaman anu jadi salaki Siti Badriyatul Muluk barang datang tepung jeung Siti Badriyatul Muluk Hujatul Zaman Hujatul Muluk nu jadi bapana jeung Aki Suheb Nini Suheb cik Samsul Muluk assalamualaikum dijawab ku kabehan waalaikumsalam cik Siti Badriyatul Muluk kang kumaha damang alhamdulillah geulis alhamdulillah akang damang cager laju kumaha kang cik Siti Badriyatul Muluk pura-pura teu apal pura-pura bego tacan dibejakeun akang sampai panggih eta jeung nagara Bani Tamamah alhamdulillah geulis nagara pimpinan bapak urang ayeuna aya kene laju bapak urang ku akang kapanggih
nyaeta geus bapa teh teu aya sing horeng eta kerajaan teh direbut diperangan dikuasai ku raja kafir urang Paris anu ngaran Sargowis ngeun alhamdulillah geus Sargowis ku akan geus dipodaran nami mah pamajikan bapak indung tere urang geus dipodaran ku akan ayeuna kerajaan Bani Tamama geus turun deui kembali deui ka akang sebagai pemilikna. Alhamdulillah Kang ari kitu mah cik Siti Badriatul Muluk. Jadi bapak teh teu aya Kang, teu aya geus duka ka mana eta bapak. Lamun maot di mana kuburan anak wakang di teangan teu kapang. Oh, gitu. Atuh Hujatul Muluk anu jadi bapana atuh cicing bae karena rumah sak boga dosa geus miceun ka manehna teu loba omong repeh bae anu aya mah mudagkeun cai mata dina hatena alhamdulillah anak saduana aya keneh kerajaan anu geus direbut ayeuna geus beunang ku jadi anakna cik Siti Badriatul Muluk ka bapak teu panggih teu aya geulis ayeuna lamun eta bapak aya rek dikumahakeun ku akang geulis atuh akang mah sebagai anak sanyeri-nyerina ge kukul moal akang ge moal kudu ngabales sepatu ilmu luhur teh menang tatapa lain pikeun ngabinasa kolot lain atuh ari aya mah geulis lamun kapanggih bener bapak urang hirup keneh burung bigel bapak urang atuh rek di aku ku akang ge ari aya keneh mah ngeun lamun cenah geus maot akang hayang nyaho di mana kuburanana meureun ku urang jarahan wa qalat ilaihi fa kaifa anta idza wajadta wallahi rabbi la yarhamu ahadan minal abi ila waladahu pakolat iya akina lakod kana pihunaka suma asarot ila yaminhu walama qabala alaihi pawajada hariman wa qala mutaqiatan alaihi bala malakuka bitamama wa ana nuridu badriatal muluki hatta amuta cik Siti Badriatul Muluk mungkin ieu geus ngajadikeun titis tulis diajali guratan tilo mahfudna sanajan eta bapak geus miceun urang bapak hirup keneh lamun akang hayang terang bapak teu aya di kerajaan tah ieu saha deukeut abdi atuh kaget atuh poho deui pan ka bapak atuh sabaraha puluh tahun teu panggih geus bari geus wisan buuk geus wisan pipi geus ngapeotan huntu geus ngaompongan ari kitu geulis eta saha Kang lamun akang hayang terang ieu teh bapak urang ieu teh bapak anu diusir ku Raja Paris terus bapak ampleng-amplengan neangan urang ka luhur gunung teu panggih terus turun ka Palemburan datang ka kota kapanggih di dieu Kang waktu abdi keur ngaluarkeun sedekah ka fakir jeung miskin masyaallah gancangna carita anu kasep Samsul Muluk langsung lubruk karo jadi bapakna bari malurageun cai mata aya sedih aya bunga sedih jeung bunga pacampur waktu harita kemudian Kangjeng Raja Hujatul Muluk ngomong kieu kasep anak papa kulantaran bapak mah geus kolot bapak mah geus teu layak jadi raja hop eta mah ku bapak dimilikeun ka anjeun urus nagara Bani Tamama sing bener anjeun anu jadi bapak anjeun anu bakal jadi rajana cik Samsul Muluk terus ari bapak rek ka mana kasep bapak mah rek cicing di dieu di nagara Abrohat
jeung adi anjeun anu ngaran Siti Badriatul Muluk bapa mah hirup cager kapotong kumur rek cicing di dieu jeung adi anjeun mangga kasep eta mah kerajaan Bani Tamamah dimilikeun ku bapa ka anjeun boga anjeun anu jadi sebagai raja. Hadirin anu mulia rupina cekap tamat riwayat Siti Badriatul Muluk riwayat Samsul Muluk dugikeun ka dieu wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ieu tina riwayat aya manfaatna urang candak anu saena urang piceun anu awalna sakitu anu kapihatur isim kuring urang tutup ku doa alhamdulillahirabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.